Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul li badril huda mutammam. Mali habibun siwa Muhammad khairil rasulin nabil mu'awwam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Qalbi yahinnu ila Muhammad ma zala min wujrihi mutayyam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli. Syauqul muhibbi ila Muhammad afnahu thumma bihi ta'allam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Rabbana innaka Hamidum Majid. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim.
wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a walidzalika qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ridho rabbu fi ridhol walid wa suhtullah fi suhtil walid tawalidain ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun langkung tipayun sateacana dilajengkeun urang ngadoakeun heula kanu ngantunkeun mudah-mudahan almarhum anu ngantunkeun neme painten mulihna ka rahmatullah dijemput ku rahmat Allah Subhanahu wa taala kalayan netepan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, mudah-mudahan urang sadayana anu masih kene dipaparin yuswa kesempatan yuswa ku Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sing dipaparin nyaeta ku Allah tami-tami hidayah sareng taufik janten ibroh kama urang sadayana eta anu ngantunkeun teh janten langkung urang tami-tami keimanan ya atau wisna urang anu masih keneh hirup jumeneng kumelenang di alam dunya ieu sing jantenkeun jalmi anu keur sasyukuran kana nikmat Allah Subhanahu wa taala oge tiasa ngamanfaatkeun waktos tiasa ngamanfaatkeun jiwa raga urang sadaya dianggo nedunan kana parintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina ieu waktos parinten urang sadaya kalawan takdir Allah Subhanahu wa taala urang sadaya tiasa hadir dina ieu majelis ilmu terutami majelis pangaosan. Mudah-mudahan nyaeta sing disarengan kalayan taufik sareng hidayah Allah Subhanahu wa taala oge sing disarengan ku pirang-pirang kaberkahan putra-putu urang sadayana oge mudah-mudahan sing ka pecretan kaberkahan tina ieu pangaosan mudah-mudahan putra-putu urang sadaya dipaparin dipaparin kasolehan manahna diluhurkeun darajatna disehatkeun jasmani rohanina Allah Subhanahu wa taala ayeuna pitulung Allah Subhanahu wa taala. Tilap salawat wa salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka keluargina ka para sahabat ka para tabiin atba'i tabiin tug dumugi ka urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana sing paparin cacaang hate urang sadayana ku ayana urang mika cinta ka Kangjeng Rasul mudah-mudahan kang syafaat yaumul qiyamah amin ya rabbal alamin. Sing saha jalma anu ngadua ka Allah atanapi aya hiji kahayang tapi teu daek ngadoakeun ka indung bapa moal dijabah doana ge tepikeun ka masing tepikeun ka samana masing tepikeun ka jejeritan oge ngadoana nah naon teh dan teu nyaeta ngadoakeun ka indung bapa nah kitunya derek jarah ka indung bapa ari kanu jauh jarah ari ka indung bapa henteu tah gitunya ade data wisna eta anu langkung utami upami hoyong terang pangeran hoyong papanggih jeung Gusti Allah hoyong terang ari tepungan wae inung eta pangeran lahir teh inung bapa teh pangeran lahir atanapi pangeran anu aya ceurian pangeran anu aya panonan
pangeran anu aya sukuan tah eta indung bapa teh kade sing jelas ngaosna pangeran anu aya ceurian. Nah ari Allah teh aya ceurian teh aya Allah mah teh aya ceurian ngan anu gaduh ceuli Gusti Allah ngan ari Allah mah teh aya ceurian da lain makhluk. Mun katel aya ceurian. Emang Gusti Allah teh sarua jeung katel gitu. Nah, ya ilmu tauhid eta mah nya urusan hubunganana sareng ilmu tauhid. Ari ayeuna urang nyaeta anu bade diaos teh nyaeta dina lingkaran seputar ayeuna urang mika cinta karana Allah bahkan mun perlu mika ngewa karana Allah. Tah lamun jalma geus nancab kacintana karana Allah karena hiji perkara maka eta bakal jejeng naonana kaimananana eta heula. Kayak salat bababari eta resep heula teu kana salatna gitu. Resep teu kana salatna. Atanapi kieu contona nya da kawin mah babari lalaki ka awewe ngan eta bogoheun teu. Da baba ari geus teu ada mun geus kawin ari bogoh henteu pan disiksa. Ciga kana lah gitu. Kawin mah gampang kan eta bogoheun teu gitu. Kawin mah gampang tinggal kawin nya bogoheun teu. Jadi ngan asa piraku jelema lamun bogoheun teu apal kabogohna deuk da. Nah, teu apal kabogohna deuk datang. Bahkan ti kajauhan oge ibu lamun jelema bogoheun ti kajauhan oge da geus kaameu seungitna atuh. Ti kajauhan oge geus kaangse lamun jelema bogoh geus ka lamun jelema resepeun ti kajauhan keneh geus kadenge. Ti kajauhan keneh ge geus kaameu. Ti kajauhan keneh geus kadenge tah sorana tah. Itu lamun jelema geus resep. Lamun jelema teu resep masing dina bibir ceuli oge, dina gegeber da moal kadenge, da teu resep teh. Teresep teh masing ditompokeun kana da teresep teh moal. Nah ieu anu penting urang ngomehan heula naon? Cek tadi teh ilmu heula iman heula. Ilmu heula iman heula. Iman heula. Contohna kawin heula resep heula. Resep heula ka awewe. Jiji kawin ari resep henteu. Nah gitu. Nu penting resep keur ningkatkeun rasa karesep heula gitu, karesep heula. Jadi urusanana teh ieu pangaosan teh jeung resep atawa lain bisa atawa henteu lain. Kade. Ieu bisa ngaji teu. Lain soal bisa jeung henteuna. Eta sia resep teu kana ngaji. Gitu. Lamun resep kana ngaji teu bisa oge maksakeun. Nya, ari teu resep mah masing diwawal-wawal oge. Teu resep mah teu resep. Gitu. Sedangkan eta karesep teh kaitanana sareng keimanan. Punten ieu ngaos lain pedah lain pedah ayeuna bisa ngaji lain urang lain ieu pangaosan teh sakali deui lain urusanana jeung bisa atawa lain tapi resep jeung henteu eta. Da lamun geus resep mah bakal bisa saeutik-eutikeun bakal dibere bisa lamun resep mah. Tapi lamun teu resep masing diwawal-wawal oge moal bisa da teu resep kitu nya. Geus tong dicontohan wae atuh be aku contoh meureun waktu teh. Nah kitu nya. Ya tawisna. Ayo saya gitu. Upam Bu, leres. Anu butut tuh ari resep mah bakal diome. Bakal ari teu resep mah masing alus ngagencelang oge antep we teu resep. Nah gitu dah tawisna. Anu butut goreng patut we ari resep mah bakal diome, bakal ditungkulan, bakal diome. Gitu dah tawisna. Ya. Jadi darasan ieu kantenan ayeuna urang berkaitan sareng naon bertepatan. Ya jadi pabaliut kieu bertepatan sareng dinten atanapi sasih dilahirkeunana junjunan urang sadaya habibana wa nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ieu pangaosan temana nyaeta
tema niat urang memperingati atanapi ngagungkeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha carana? Rupa-rupa carana mah. Ngan ieu tadi teh balikna resep teu gitu. Lamun teu resep mah ibu masing bulan mulu, masing bulan mulut, masing bulan naon oge. Ya lamun teu resep mah moal masing bulan mulut oge. Tapi lamun resep mah insyaallah boro-boro bulan mulut bulan lain bulan mulut oge diperingati hari resep mah tah para ibu sadaya ku ayana ieu bertepatan atanapi berkaitan rat sareng nu namina cinta Rasul, cinta ka Allah, cinta ka Rasul, ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wih deui kanu tadi. Di mana tos cinta maka bakal rid. Di mana tos resep bakal rid, bakal ridho. Lamun geus res, contohan ulah. Contohannya dipahugi ku kabogo ridho. Ridho ku kabogo mah. Ridho ngambek mah dibere dikirim ku kabogo. Dikirim ku kabogo ridho teu resep teu atoh ridho sakuku mah ge ku kabogo mah dikirim di karek di deheman oge geus gitu geus atoh atoh nya da resep teh diciwit ieu mah diciwit kuat kaboleksek naon aya kulit cak-cakan bakal dibales mah moal ridho we diciwit oge nya ridho tah dina reresan ieu lamun jalma geus ridho kana qada jeung qadar Allah geus ridho dinabian ku Nabi Muhammad geus ridho dituntun dicaangan ku Kangjeng Rasul maka eta bakal ridho kana qada jeung qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Pasian udur pasian musibah moal aral naon sababna? Sabab bahkan dipikang ewa misalnya lamun jalma dipikang ewa bakal ngusahakeun kumaha carana sangkan ngabungahkeun ka jalma anu mikang sari deui urang teh dipikang ewa ye tah lamun jalma urang teh dipikang ewa misalnya ye urang teh dipikang ke tah urang mah kumaha carana supaya eta nu ngewaeun ka urang teh atoh kuduna kitu tah eta ciri jalma anu caang hatena atanapi ciri jalma anu sae akhlakna ciri jalma anu teu putus harapan tina rahmat Allah. Sakali deui urang teh dipikang ngewa ku batur tah urang teh ulah balik ngewa ari naon mah tadi ari urang teh dipikang ngewa ya tah anu ngewaeun ka urang teh cenah bungaheun kumaha carana cenah bungaheun cenah atoheun cenah jag-jeragan cenah calakatakan anu ngewaeun ka urang teh cenah buki bungah we nah tah eta ibu teh atawisna ciri naon ciri jalma anu resep teh anu jejeg naonana kaimananana contohan lah Kangjeng Rasul dipika ngewa, dipika cecep, dipika iji, dipika nyeri, dipika henteu dianggo dipika iji, dipika iri, dipika di Kangjeng Rasul dipika ngewa. Tapi eta anu ngewaeun ka Kangjeng Rasul anu gogoblok ka Kangjeng Rasul, eta ku Kangjeng Rasul malah diusapan, dihuapan, padahal lolong teh jelema. Dihuapan. Nah gitu. Nah eta di antawisna para ibu sadaya kumargi naon akhlakul karimah ciri jalmi anu henteu putus harapan tina rahmat Allah. Kuwi handai kanu tadi. Ridho lamun geus resep manya hiji anak misalnya henteu resep kanu jadi indung bapa hari hayang dipikar ridho ku indung bapa gitulah ngaji nang ngarah tereh di titah balik. Ngarah tereh balik mah lamun hayang dipikar itu ku indung bapa urang teh kudu nyieun perkara anu dipikar resep ku indung min qaulin wa amalin. Naon min qaulin wa amalin teh hartosna teuing teu apa dina ucapan jeung pagawe
kumaha carana supaya inung bapak teh atoheun gitu, kumaha supaya resep inung bapak teh resepen, kumaha carana supaya inung bapak teh bungaheun gitu. Cara ngabungakeun ka inung bapak eta ngonang kana karidoan Allah Subhanahu wa taala. Itu di mana Allah tos ridho ya. Dawahan Allah, dawahan Kangjeng Rasul, ridho Allah fi ridho walide, ridona Allah aya dina ridona inung bapa. Allah teu ridho, nabi teu ridho, lamun teu ridho inung nabi oge teu ridho, lamun teu ridho inung bapa mah. Nah, nabi oge teu ridho, lamun nabi oge teu atoheun teu. Nah, Allah teu ridho suktullah bebendu Allah aya dina bebendu bebendu Allah, bebendu Rasul aya dina bebendu inung bapa ngewa keheulun pokona mah keheulun gitunya. Keheul teh istilahna teh keheulun ka keheulun atanapi teresepeun. Nah, teresepeun misalnya inung bapa teh teresepeun inung bapa atawa urang migawe kana perkara nu teu pikaresep ku inung bapa tina sabab teu di naon teresepeun misalna. Nah eta kudu diaji benar-benar Bu, kecuali ya lamun inung bapa kecualian lamun inung bapa teresep lamun anakna salat, lamun inung bapa teresep lamun anakna maca Quran, eta mah tong digugu eta mah. Teresepeun inung urang mah kana salat teh keun bae antep nah eta mah ngan ulah saruana da teresepeun inung urang mah kana maca Quran yang geus urang mah henteu taulah kitu sababna atanapi teresepeun inung urang mah kana salat teh kana ka masjid teh nya geus ulah digugu begitu mah. Nah ieu mah dina sadi dinten misalna dina tuangun dina naon ulah tepikeun ka ayeuna melukai perasaan inung bapa terutama dina gitu ya. Mitoha sarua mitoha ge. Awas ayeuna sok aya nu ngabedakeun antara ka inung bapa jeung ka mitoha. Jadi nibedakeun kumaha? Ieu dina bab perkara anu teu dipikaresep, dina bab perkara anu matak pikangewaeun atau pika keheulun mitoha sarua mitoha oge kade. Misalnya mitoha teh keheulun misalnya daripada eta ge sarua mitoha oge da inung bapa keneh sarua. Lamun jalma teu nganggap inung bapa ka mitoha belagu guru ngaji deui atuh tama. Kudu naon kudu ditatar deui atuh tama. Ya lamun jalma teu nganggap inung bapa ka mitoha sarua jeung inung maneh inung sia da ge mitoha ge bapa maneh. Oh iya mah gitu. Matak ngajina kudu rada ditompokkeun tak kana gegeberna. Ngara apaan? Gitu. Awe dek mitoha awewe dek mitoha lalaki sarua. Nah, sarua. Da teu batal wudunya? Henteu. Teu batal wudu? Doana sarua diijabahna ge. Da mitoha moal diijabah doana saksaha. Sarua ibu kutukan oge sarua kutukan dikutuk sakumitoha sarua tah. Sarua mitoha oge kade. Masyaallah. Aya eta galua. Moal dikana sapekerkeun bisa kadengen ku minantu. Aya. Oh ya. Kitu nya. Kali moal kana sapekerkeun. Nah, sekarang ku minantu. Nah gitu ya antawisna. Jadi orang ya antawisna ka keheul karido jeung ka keheul teh antawisna karesep jeung ka awewe. Ieu perasaan pengaosan rada saklek ya. Supaya uihna tina ieu pengaosan urang jadi resep kana perkara anu sae ngewa kanu goreng gitu ulah sabalikna. Merujuk karena dauhan Rasulullah SAW kalau waktu taruh kepada sahabat, ya Rasulullah, ma akmalul iman ya Rasulullah, nah arisa iman anu sampurna ya Rasulullah, al hubbu fillah wal bughdhu fil, resep karena Allah, ngewana karena
karena Allah. Eta lamun dadasarna lain karena Allah nyentong. Itunya di ateisme. Tah ieu ge mudah-mudahan atunya sakali deui urang sana sing kagiring dina rasana ya kana nah aya deui anu namina husnul khotimah. Sae ka ibu rama nyababkeun kana jalmi ka hiji jalmi maotna husnul khotimah. Itu husnul khotimah teh jadi kieu Bu engke teh bakal digugahkeun ti pakubu sadayana jalmi anu pupus bakal digugahkeun deui ti pakubu digugahkeun jalmi ti pakuburan eta teh kumaha posisi kumaha kondisi manehna basa keur maot. Lamun keur maot manehna keur maotna teh keur palebah inget ka Gusti Allah bakal digugahkeun ge langsung ya Allah la ilaha illallah. Lamun keur pas maotna teh manehna teh inget kana mie goreng pas begitu hudang ti pakuburan teh mana mie goreng atana ya mie goreng leung lamun mie halus ya mie ingetna. Jadi ieu upami maotna pas maot manehanana jadi na hadis diuningakeun lamun pas maot ingetna teh ka Gusti Allah maka digugahkeun ti pakuburan teh langsung nyebut Gusti Allah gitu. Pas lamun dek maotna teh ingetna teh misalnya kana aseukeun kana aseukaneun kana keprekeun maka bakal digugahkeun ti pakuburan teh langsung we ngincid mawadoran dek ngeprek ceuk di kuburan dek ka mana ari maneh dek ngeprek nah mun da ieu mah di pakuburan samurukna eta teh doran puguh padung gitu nya. Nah jadi ieu mudah-mudahan nya abdi mah cenah pas begitu maot teh hayong keur inget ka Gusti hoyong ibu pas keur maot inget ka Gusti Allah kumaha tos terang carana teh aca ari biar bejan can kene sae ka ibu can kene jalma anu sae ka ibu rama eta maotna teh bakal pas keur inget ka Gusti Allah la ilaha illallah. Kakuping anu nalkinkeun atanapi anu kakuping anu maca yasin kakuping anu maca dzikir la ilaha illallah kakuping anu Allah kakuping diturutan dina hatena. Lamun jalma ayeuna maotna kitu lamun jalma kade bisi kieu ya ieu jalma ye pamajikanana aya keneh pamajikan inungna aya keneh manehna jeung pamajikan ari inungna dibere sabelah tah naon teh kulub naon ari pamajikanana dibere hiji nah ceuk inungna ngalieu kitu tah eta jalma anu kitu modarna eta anu kitu jalma anu kitu hese sakarat itu Bu. Zaman Rasul kajantenan juga kitu Bu. Aya hiji sahabat salangap 30 peuting salangap kita maca syahadat teu bisa molotot bari ngelel sok dongkapan Bilal Sayyidina Bilal bin Rabah sareng Sayyidina Sa'id kaditu diutus ku Rasulullah sabab itu cenah aya sahabat aya hiji sahabat anu naon anu nuju koma sakarat tegiran salangap bari ngelel bari bolotot Assalamualaikum sok baca syahadat la ilaha illallah galak gigidul goreng ke kikituan ditungtun teh mungut wih deui Sayyidina Bilal ka Kangjeng Rasul kumaha sukses kumaha nudur teh ya Rasulullah kitu tos 3 dinten teh kitu we salangap teu bisa maca istighfar teu bisa taros cing mah aya keneh ibuna aya ka dieu Bu ari eta putra ibu budak ibu eta teh alqomah nuhun abdi ibuna
Ari kumaha gak pagaweanana eta teh osok salat memeh adan ge geus ka masjid salat duha tara kaliwat tahajud maca Quran ya Rasulullah pun anak teh eta teh sedekah menyantuni anak yatim oge sedekah barang bere pokona mah sedekahna oge tara kali ka kantun puasa lekat sunat fardu ngan. Nah, tapi atuh geuningan bet kitu calangat. Oh, gitu geuningan calangat bari bolotot. Nyangan abi ngan ibu teh pernah cenah. Pernah dibere roti sabelah ari pamajikanana cenah. Hiji ari emas sabelah. Mah teu nyerita teh. Tah eta. Ya mau dipamajikan hargana pamajikan meuli baju hargana anu runyai teh ya matak serabun domah nya hargana teh 500 kalau kabawa angin hibar kaluhur 500 kaluhur da dikeresakeun teh pamajikanna teh mun dibeli pameulikeun anu harga 150 da teh dideuk kaca teh si eta nah hari inung jaba menang nganyuk jaba harga 50.000 kan sugan kadengeun ade ulang utamakeun pamajikan ngan nomor 2 ari hirup keneh mah inungna kecuali lamun pamajikanana teu kabeuli sarua inungna ge teu kabeuli kecuali eta mah sarua teu kabeuli ari ieu mah lain nyolok mata atuh ka inung kan eta dina tuangeun we sakitu roti hiji di ka pamajikankeun roti sapotong ka inungkeun ade eta dijangan tah di atas ieu dalam rangka memperingati Maulid Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing urang teh geus tepi encan kana ridho na Gusti Allah geus tepi encan kana ridho na inung bapa ulah dugikeun ka ayeuna ngayakeun naon urang muludan yuk urang muludan cici urang muludan yuk muludan misalnya ari ka inung anger keneh kitu ka bapa anger keneh kitu di mana atuh pangheulana akhlak anu pangsaena Bu masyaallah akhlak nu pangsaena teh ka saheula ka inung bapa heula ka inung bapa heula sampaikeun ka lamun aya incuna kan sok incuna mah kitu kadang-kadang galak anu jadi nini teh nya galak atanapi sok nyebutkeun teh nini ciga monyet ka nenekna teh ci nenek ciga monyet ulah teh kudu dicare ulain kalah dipapagahan ku bapana teh tuh si nenek ciga monyet itu bapana teh sia azarwana tah gitu nya jadi ulah di nya kadah di teu kengeng kitu eta ka nenek kadangna teh kan gitu kan kadang tah akhlak anu sae teh nu disebut akhlak anu sae teh ya Rasulullah kumaha naon ari akhlak anu sae ditaroskeun ka Rasulullah ari akhlak anu sae teh nyaeta mapagahan budak supaya ulah kitu kan ini gitu eta akhlak anu sae teh kalau waktu sekarang Rasul ditaros ya Rasulullah kumaha ari akhlak anu sae teh ari akhlak anu sae teh nyaeta anak incu anak urang supaya cenah bidaekeun ngahormat kan ini nah eta akhlak anu sae diutusna Kangjeng Rasul teh keur nyampurnakeun akhlak supaya akhlak sae di atawisna naon ari akhlak sae teh lain ieu mah anak dititah nyarekan ninina si aki ciga begu si kakek ciga begu si nenek ciga tapi si ninina tadi gitu kan teu naon tapi dah anger eta nu jadi kolotna mah anger goengkeun ceulina anger ku inung mama ku dan ninina mah moal ninina mah moal wani danak batur ninina mah aki moal wani ngan incu naon ngan inung bapana mah wajib ngadidik anakna jadi adibu auladakum saur Kangjeng Rasul fa innahum yakhluquna fi zamani wa aya keneh kolot sakitu kan ini komo lamun Allah kolotna komo cigana ciga onta kapan inungna ninina teh eta geus bengkung engke teh nenek ciga onta ada bengkung gitu bener taulah kitu teu kengeng kitu om nah gitu kan neneknya ya taisna jadi supados janten peremutan tina
akhlak Kangjeng Rasulullah SAW dugikeun ka Kangjeng Rasulullah ditaros. Ya Rasulullah kasah atuh abdi kedah ngahormat, ya Rasulullah kasah abdi kedah ngamuliakeun, ya Rasulullah abdi kasah abdi kedah ngagungkeun teh. Saur Kangjeng Rasul kumaha? Kainung an. Teras kasah ya Rasul. Kainung aja. Teras kasah. Kainung aja 3 kali. 3 kali Kangjeng Rasul. Teras kasah Kangjeng Rasul. Dugikeun teras ka bapa. Tadi tak tilu banding hiji. Lamun kieu atuh, lamun inung dipangmelikeun baju anu harga 300.000, tah bapa maneh mah nu 100.000. Itu contoh. Nah jika kitu deui, nya lamun masihan ka inung mah 300.000. Nah 300.000 insyaallah simkuring bade masihan ya kapun biang 300.000. Da cair eta PKH. Hakeun bae noh. Tak, lamun ka bapa mah 100.000. 300.000. Jadi lamun ka bapa mah beda, kudu benten. Nah aja dibentenkeun saking ku kedah-kedahna, komo kanu sanis. Kanu sanes. Ieu hikmah tina maulid terutaminya kan hari maulid namanya pan sok dibaca ngaltos magrib oge nya geuningan sok dibaca Kangjeng Nabi putrana Sayyid Abdullah, ibu Kangjeng Nabi Siti Aminah dibabarkeun bidina di Mekkah diutusna Nabi di negeri Mekkah teras ngalih Nabi ka negeri Madinah teras wafat Nabi di negeri Madinah di penemna Nabi di negeri Madinah dicakeun bumi Siti Aisyah. Ada apa Ya Rabbi sholli ala Nabi, Ya Rabbi ighfir li zambi, Allah ya Rabbi tahhir qalbi, Allah ya Rabbi lain qalbi. Eta janten supados janten supados janten paratosan tina peringatan Maulid Nabi anu singkat atanapi aya Abdullah ayah kandungnya Aminah ibundanya kan gitunya ayah Abdul Muthalib kakeknya Abu Thalib pamannya ya nah gitunya inilah gitu ya inilah kisah sang Rasul. Eta maulid memperingati maulid Kanjeng Rasulullah SAW. Hikmahna nyaeta memperbaiki atanapi ngomean, nya ngomean naon tadi teh ngomean akhlak inti nama kadinya. Sakitu pangintennya kumagi bade teras ngalayat panginten anu tacan urang taziah insyaallah sakitu aya anu kahaturkeun mudah-mudahan manfaat barokahna tiasa urang sadana sasarengan salamana kasayan langkung memperkiat ieu pangaosan mudah-mudahan intina mah nyuparkeun kewajiban we pentingnya nyuparkeun kewajiban yakin geuningan ditanya minggu hareup naon anu minggu kamari baraho hadana Allah yakum ajmain wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.